Duh, ragajin ini mintu itu yo. Anu gawe nyumbang nyuruh-nyuruh. Kan ingin kuburan. Duh, bahayanya. Berbahaya paruh sini. Teh mana teh? Mang, kenaon? Iya teh, dia kana dia. Kenaon kan? Mikir berarti Mikir. berbahaya, heeh. Hmm, Yang berbahaya nan kan harasa bete. bagus satu hari buka keharian. Itu mana mang ya? Orang di kelurahan sepi banget. Kan ini peminggu. Emang ada minggu? Oh, wah, teh pokoknya. Oh, peminggu nyai nanya. Orang gara-gara mikiran si Eta, si mana? Nu kamari teh sa? Ngaranna? Oh, si mamang eta duaan teh Si Ben jeung si Doni. Oh, Jadi kepikiran kurang. Masalahnya kan eta warga orang. Nah, ngarina jadi era. Masalahnya pantesan tadi sepi di kelurahan peminggu. set. Teh, iya bagus amat ya. Bagus lah, mahal ini ge. Mahal. Oh, dia nih kosnya mah ya. Oh, apa sih, Mang? Waduh. Aing salah pakai sendal. Berarti yang di kelurahan kos kita tadi. Lah, cenah teh pete masih ya kos gitu eta. Di gawean pemajikan aing ya ngandan sepatu. Geus lah ajeng. Kita ngomong-ngomong geus kapan ican jeung si Ben jeung si Doni. Can perte. Oh, tadi orang rencana pulang di kelurahan erek ka imahna. Kira atuh jadina. Ya mendingan ke bae. Geus ke sore. Kan ambil Penting. sekalian langsung. Penting. Langsung suruh ngaji. Jadinya kayak mun cenah ieu, jadi nyamper we ka urang nya. Gas ke nyampar. Orang geus beurang ieu. Atuh. Ngomong-ngomong ge nya, baik lah nya. Ayo. Kayak nyamper we nya Mang nya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Aucup. Kebenaran aya di dieu. Kumaha Pak RT? Eta kamari orang ieu ngomong masalah si Ben jeung si Doni. Kunaon tah? Cenah mah erek tobat. Oh, tobat. Emang kunaon tah budak? Biasa lalagon anak ngora, preman-preman. Ya ilaha illallah. Kamari motor si Mang Cubluk dicokot. Ya elah tah budak laguna. Terus kamari dia poe naon tah? Poe Jumat. Dompet pemajikan orang dibegal. Astagfirullahaladzim. Makanya we kanyahoan kurang. Heeh. Jadi cek orang kieu bae. Jadi ya dihukum misalkan dilaporin ke kantor polisi mah kan teu etis. Eta warga urang keneh. Heeh. Nah, makanya cek orang kieu bae mendingan kayak suruh ngaji. Nanti orang aucup, makanya kurang ditipasan ke aucup. Oh, hanya. Oke, penting kita datang Be sama ngajian. Oke penting. Oke, penting Be. Tos maghrib nya. Pas maghrib boleh. Oh, oke ku saya dijemput. Amun nanti datang kalau saya jemput. Iya, Tadi soalnya siap. orang terus kurang di kelurahan kayak Mamang Cubluk. Heeh. Nah, Mang Cubluk yang can manggihan. Oh, Orang tadi di kelurahan pe minggu sepi. itu salah. Oh, orang bukan mikiran eta budak duaan aduh Ya pusing. iyalah, ya Allah. Wayahna jadi RT mah gitu. Pusing. Benar. Ngomong-ngomong geus ek sore nya. Orang pamitnya. Oh iya dah, hati-hati jalan ah. Ya. Pak, Iya. ya. Iya. Salah. Kapan ada tuh? Ayo, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Malah bae jeung si Ben. Pertama nyangka si RT. Kaduana malah pemajikan dipalak. Aduh. Suruh tobat deh, kumanya. Duh.
aing malak kanyawan di ku Pak RT. Nu malak pertama, anu kena dua Pak RT Mang Coblok. Malak kedua, malak majikan Pak RT nu paling palak. Duh, pantes teh nya banget aing bertobatnya. Belajar ngaji ke Pak Ustad. Tapi aing era geus kuat can bisa ngaji. Terus tampang aing masih kos preman kene. Bingung aing. Aduh, kaca mana ya? Oh iya. Astagfirullahaladzim. Dengan kos kieu. Aduh. Gini kos gitu sih buat aing ya. Aduh, goreng banget buat aing. Gue ngilik deh ah. Waduh, pantesan di kamari stiker ieu yang tempelkeun bae geus saminggu. Oh aing. Buka be ku aing ah. Oh aing 2 minggu beli tenden-tenden foto eta. Set deh. Parah nu iya daripada foton tadi mah. Ah, coba ge. Geus ah. Yang tanya si Ben bae ah. Apa aingnya si Doni nya ngajak tobatnya? Salim heula apa? Don, Ben. Aduh. Si rapi banget ke mana baju kokos ya? Eka guru ngaji lah Don. Masa rek malak deui bae. Era aing Don. Malak bae mah ka Pak RT. Emang sih. Anu pertama kurang palak dulu Pak RT Mang Coblok. Anu kadua pabrikan Pak RT. Masih beruntung orang teu dilaporin ke polisi Don. Malah disuruh ngaji ku Pak RT. Iya. Enak kumaha? Yang bingung Ben. Bingung kunaon? Tadi mikiran baik. Era aing. Nah, sarua aing ya Don. Kumaha ya? Ayo tobat mah. Ganti baju atuh make baju koko boga teu. Teu boga aing Ben. Ya elah kumaha sia jadi preman teu boga baju acan. Si boga Ben. Aing ada hijina, ada sarung mah aya aing. Ke sarung doang banyak. Geus kajian temen aya sarung geus kurang pake. Yang kita teh ayo. Era aing Ben. Hayo, era naon sih ah. Don Pak RT Don. Oh itu. Ya Ben, saya ke mana? Oh si Doni jeung si eta bener. Ka mana eta? Kagak beneran eta. Hari kemana Pak RT ya pas banget kapanggil ya. Ayo atuh bareng ayo. Pak RT. Saya kemana? Mereka mah Pak RT ya orang. Salam Salam.
kurang Ini si Doni kebiasaan. Kurang rek kita atur ngaji, Udah ngaji. masih akang. Emangnya orang gak beneran tadi yang dinya. Kita pangjain ayo. Antar itu baik. Ayo langsung deh yuk. Ayo antar ke Ayo. Bareng. Sing bener, sing ngaji nanya. Oh, Pak RT. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT. Bang Joblok. Aduh, sehat. Ya, sehat Kang. Tadi saya mana ya Kang ya? Eta sendal buka. Oh, ben aing ben. Aduh si Doni. Eta tundun dibawa. Oh, dibawa, mana nama eta? Salah, Mang. Sia, salah pangkos gitu. Aku maaf, Ben. Kieu. Si Doni. Tah. Sing bener salaman teh sarana wae saya masalah Bang. Iya. Ajaran. Dah, kita. Kita nganti Dah, aja. Ente. Aduh, kebangetan. Cara tadi ini ku si Amang dicontohkeun. Iya. Coba. Nah, gitu. Iya. Nah, Tarik. Barang kah? Haji. Nah, yuk. Ngomong-ngomong ge urang mau lila ieu soalnya ya undangan tahlil di ditu tainakeun urang. Guys, hari kita mau Pak RT. Nya, urang pamitnya. Ya, terima kasih. Ya, Bang Joblok harap. Ya, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba barudak, baru nanya, anu rek ngaji. Emang, dari Mang. Salah, Ben. Duh, tak barudak laguna. Sorry. Erek ka rumah ayo. Urang yang taubat, Kang. Taubat. Hayang tobat. Lamun hayang tobat, urang mimitian ngaji heula nya. Kang. Tapi lamun ngaji kudu make songko. Si ka mana songkona? Nyaho urang Kang, make songkok ge lajen buku urang geus bagus Kang tuh. Ya ilah nu ieu. Ya, sarua ini di sejo bukna. Aduh, kabudak laguna. Ya, lamun syarat tobat teh kahiji kudu istighfar. Ya kulisan, anu kadua kudu nyesel kana hate. Anu katilu tinggalkeun tah perbuatan eta. Anu kaopat ulah aya niat hayang ngalakukeun deui. Gitu. Paham? Rek ngaji di mana? Anu ieu Kang ya. Mal ieu naon? Buku. Nyadonnya, buku kan nyadon. Lain, iya ngaranna buku Ikro. Oh, buku Iko. Nah, geus enak ngaji Ikro geus. Ieu juga mah di urang geudeun heula. Aya buka Ikrona. Don, siangan tilang. Siang mau don duain baik ya. Itu Ben tilang. Iya. Lah, di barang ngomong bae. Nyaho Kang. Bingung. Bisa teu? Tuh nyaho Kang tuh bisa. Ya, yuk akang kalanya. Yuk, ikutin dia. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mulai. Don. Anu lempeng ngaranna A. Ieu A. sing bareng, Bang.
A. Terus terus sarua jeung nu ieu. A. Barang. Mah ieu. Nah, parahu. Nah, anu kos parahu anu aya titikna ngaranna ba. Non? Ba. Nah, deui Ba. ciluk ba. Kok gitu sih? Sing bener ngaji ulang lagu bae. Ya, lamun syarat tobat teh kahiji kudu istighfar. Ya kulisan, anu kadua kudu nyesel karena hate. Anu katilu tinggalkan tah perbuatan eta. Anu kaopat ulah aya niat hayang ngalakukeun deui. Gitu. Ya guys, ngajina lebih diungkul. Oke, insyaallah isukan lanjut deui. Lamun arek bener-bener tobat mah, geus anu geus dua diulang deui nya. Paham? Paham Kang. Ya, geus sadaqallah aja. Nah, mangga, barangkali mangga. Kang, tadi Kang Nungan. Ya. Lah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli